Gus Miftah lalu tukang es kaca letot. Gus Miftah teh ceramahna teh 2 jam, kaca letot nyebut eta. Nah ada jalma manempona teh nu 1 menit atuh teu nempo anu sajam leuwih mah. Berarti orang teh condong karena kagorengan setiap perkara, teu condong karena kealusan. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna. Jelema bener ge pernah salah, jelema salah ge pernah tuh. Ternyata dibalik eta kejadian tukang es naik darajat. Per hari ini menang 500 juta, motor boga, budak kuliah, can manehanana nu jadi tukang es make jeung umroh. Lalu tukang dagang di dieu abdi ge ngarep-ngarep kaca letutan gerhana teu sudi. Tong sok diarep-arep. Berarti tukang dagang menempuh hadiahna 500. Taong si bapak anu tukang es ketika disebut eta geuneuk taraina sedih katempona ayeuna mah pan bunga seserian 500 juta bro ngapeduk pacul meureun 8 tahunan mah. Bener. Segala rupa kejadian aya tujuan Allah pikeun ngadidik manusia. Mata geus urang mah tong sok loba komentar urusan batur balik kana awak urang ge barang karuhan.